kuda. Kemudian kuda tersebut dipakai sorban ngait ke tangkal korma. Kira-kira bangsa 10 meter turun Sayyidina Umar nyokot sorban. Cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda bantak naon ka dieu kulah teu berbicara mundur caknya waktu keur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar peuting kadatangan sahabat manehanana keur netelkeun lampu keur nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar jo sahabat ditanya aya naon kula aya perluna urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi parlemen urusannya pribadi ini kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese masya Allah kari Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat mobil khusus ka ketua pembangunan ialah Bapak Haji Patin beserta wakil oge kamantan camat Pasar Kemis nu alhamdulillah selalu hadir di setiap riungan-riungan lantaran berendewa di pagaweannya nak jadi hadir baik kakak sepuhan urang Haji Hamid selaku kuncen asem ayah
para tamu-tamu di Cikarang, di Cipondok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kumna ahli-ahli Cilongok, para ibu-ibu oge para santri, bil khusus pisan ka sahibul musibah Haji Imis sekeluarga, nu kusim kuring sami-sami dimuliakeun. Oge mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang dina malam minggu ieu malam katujuhna almarhumah diundang ku anjeunna hadir di dieu dina raraga ngadorong doa ngabesuk ka anjeunna, anjeunna nu geus aya di alam barzakh, geus balik ka lembur aslina. Anu urang ge pasti jasa bakal nyusul sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun. Antum lana salafun aranjeun kabeh wahai ahli kubur, geus miheulaan kami kabehan. Wa nahnu alaikum taba'un, kami ge bakal naluturkeun. Wa inna insyaallah, saenyana kami insyaallah bikum lahikun, bakal nyusul ka aranjeun kabeh. Iqrar urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul, ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot. Urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere. Ya anu kolot masana jan dikebel-kebel gengan ngari bedan doang. Langkaning nu pangkolotna aya digigireun kula. Tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae. Orok ge ja pae. Ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot. Lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil, malaikat hiji nu kolot lalaki, awewe kadua nu jore. Heula-heulakeun. Tapi kulantaran ajal mah atuh ti Allah teu bisa kitu. Kumaha ajal teh? Jamaut malain ku gering, jamaut malain ku kalaparan, jamaut malain ku susah. Lamun nu gering haju paeh nu cager meureun. Nu susah cilongok paranjang umur malah nu sarugi nu pararaeh bae. Ibutin ge paeh, paharto paeh, komo RT mah modar. Tah oreganan paeh wa ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang moal maju sajengkal, moal mundur sasiku pas.
kuayana sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae haju paeh mapan teu tartib aya nu adina heula kakara-kakana aya nu incuna heula karak bapa kolotna kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya karak incueun mun tartib ngeunaheun kakana aju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tinggal urang geus pokona urang di masjid bae di masjid bae kotak masjid bongkar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun budak sekolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus bener tak budak aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang mandina ge 12 kali sampai ja eta sabun luk berak 2 oh pohara jasa teh mandi deui make bajuna ge geus embung lamun teu diistrika istrikaanana ge ieu mah ngajepat aya anu kena kitu kasuat ieu mah seukeut kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta ngamotivasi aya deui jelema sieun besi teu dahar ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah namun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi parangsana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak udah sia nu ngagebung oh pohara jasa nyana jeung Haji Masuri oh 3 leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang pencawa aduh pohara 3 leutik ieu mah komo ieu wah mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung 2an kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi anu ngagebuk sieun besi anu nyerang sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek sieun besi teu dahar sieun besi teu lulus sieun besi teu jadi pejabat sieun besi teu sugih sieun eta malah sieun eueuh nilai nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge mangaji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi
ngagerakeun diri aing moal ngridit besi ting-ting ku bating di jero kubur teu bisa ngajawab ku gara-gara ngridit. Ieu mah pan tambah ngridit. Sakieu geus kolot. Ki haji deh. Bahkan kiai cak lu bohong mah. Iya. Haji sieun kan besi teu bisa ngajawab sieun. Tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan. Taktik tuh jakdan lagi. Iya taktik tah. Teu beres ya anak buah Haji Imis ya. Kuduna kan ngamotivasi. Aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Moal ngeridit moal ngabohong Aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir. Aing dek salat nu rapi. Asana magrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge. Liwat teuing. Masyaallah. Aing magrib genep aing subuh hiji. Tah. Jadi sieun nu tadi mah eueuhna naonan. Tapi sieun besi teu mawa amal. Sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Sieun besi disiksa di jero kubur. Coba tak kembangkeun sieun eta. Jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti hayang ngaji engkena. Ieu kuari lamun ditanya, kunaon ieu mah teu kararumpul? Sieun. Sinaon sieun teu kabagian amplop. Tuh. Di mobil geus ngomong bae Ji Rusdi blow on. Masya Allah angin geus kaambeum meureun ku nyana. Kahayang mah ulah sa mobil ke jeung aing. Sieun blow on nama sieun. Ya Allah ya Rabb. Nah, pasti sieun besi teu mawa amal. Ngamotivasi, aduh. Urang beramal abeh engke balik ka kuburan. Anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang. Dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang. Tapi amal urang asup bareng jeung urang. Duh, sieun amat besi engke asup ka jero kubur, amal jore nu milu. Mulai tergerak. Lobakeun nonton TV. Abe arasup tah ka jero kuburan. Ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad. Can eureun nya nonton TV encan. Deuk iraha eureun nonton TV na. Coba ieu geus saabad ieu. Wong kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan. Teu bisa tah. Teu bisa sieun. Sieun ieu nu penting di atas sieun eta. Lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal. Salat nu bagus kudu aya ilmuan. Puasa nu bagus kudu aya ilmuan. Zakat nu bagus kudu ilmu, haji nu bagus kudu make ilmu. Geus atuh daek ka belajar. Eta teh aya sieun. Nah, lamun aya sieun di jerona geus jawab waria pasti. Daek urang maca sholawat, daek tahajud, daek salat duha, daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jor. Aya sieun urang teh rempan. Masya Allah. Ieu mah ai disungut mah sieun. Ai dagang dioplos kene. Dioplos. Masya Allah. Geus kolot can bener kene bae. Aya awewe disuitan kene. Disuita
Ya Allah, ya Rabbi Gusti Allah. Deku mah malah mun eueuh jelema mah birit tadi kitu-kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Ieu kira sieun. Sieun ngamotivasi ka urang. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieunna. Lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim, bohong berarti sieunna. Nah, lamun bohong ai sungut sieun, ai kalakuan berani, berarti munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ieu meuneuh nanya we kira-kira di urang lobaan anu bener teh loba anu munafik. Awas ya lamun teu bener buru. Ya Allah karim. Nah, iya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga. 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka. Salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat amat sih Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu. Cak Kangjeng Nabi lauzina imanuhu. Lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna beuratan si Abu Bakar Siddiq. Pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan tak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok hebat amat? Henteu. Urang waka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun. Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah. Lamun aya nu subhat harita keneh moles-moles mas utah. Pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung. Teu daek utah. Geus kajawan teh ieu teh ya hasil main, hasil judi. Dibawa ku nya duitna dibelikeun, didahar bae. Ieu teh hasil kredit. Dibawa didahar bae. Ieu teh bunga bank, dibawa kredit, didahar bae. Teu kumaha. Tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq masyaallah karim. Ke naon deui kahebatanana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dideleukeun ka surga jeung neraka. Ammo tasi pangkat lain lalagaan pangkat mah nyana datang ka kikiran Gusti ulah sakjana gul tapi ku Gusti dibere bret surga bret neraka masyaallah tasi makom jelema pohara geus loba jasa mun urang nyaritakeun kahebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tapi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk enclak-enclakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siama barang dahar nyatuan minum hees barang dahar nyatuan minum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teh aya pertanyaan jeung hisab yeuh Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamet mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab sagedenya nu dijamin bae ku Kangjeng Nabi boga jaminan surga masih kene sieun nyana menghadapi siksa kubur ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini ngaji Hamid nyana ieu tuh Abu Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masyaallah cakeun malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing gula jadi manuk ngahayal si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakian selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab
engke kumaha cek manehna mun disiksa. Kangjeng Nabi bae Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah. Ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget karena siksa Allah sieun biasa ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat deg 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 kula ge tadi ngadenge ieu teh deg 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 besi teh kabagian aya deg-degan sararianya sanak buah ya melenceng bae tah gitulah ieu sieun sieun urang datang ke mana ya sieun urang datang ke mana bandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq bandingkeun jeung Sayyidina Umar boga kasieun besi di akhirat besi di kuburan engke disiksa pernah manehanana nyewa kuda kemudian kuda tersebut dipakai sorbana ngait ke tangkal korma kira-kira bangsa 10 meter turun Sayyidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda bantak naon ka dieu kula teu berbicara mundur caknya waktu keur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu sih gua ketika Sayyidina Umar peuting kadatangan sahabat manehanana keur netelkeun lampu keur nyaritakeun naon kitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar jol sahabat ditanya aya naon kula aya perluna urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi pareuman urusan pribadi ieu kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese masya Allah kali iku sieun berarti sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana ya mapan balik sholat di balik sholat Jumat culak-cilik kayak jelema oh ya jelema oh emang kurang sendal bagus ya cek teh mending mulai nu kiai Pak ya Allah ya Rabbi sieun besi teu lulus mah pohara budak sieun besi teu naik mah pohara sieun besi teu dahar mah lain lalagan sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara sieun eta mah lawan tapi sieun jero kubur apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka geus teu kudu salat lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu sieun ieu tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah kemudian manehanana ieu gering geus gering parah asana paeh ieu paeh asana cekan ieu kumpulkeun pamajikan anak kabeh kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan neng anak-anak kabehan wasiat abahnya naon bah asana abah moal hirup teh paeh asana abah lain deui rarasaan kok bisa kos kitu sih det paeh urang ge bisa pasti emang kunaon ketika urang deuk maot teh kapan malaikat raqib atid pamit ka urang malaikat raqib atid teh tukang nyatetan amal Haji Pendi mohon maaf tugas saya telah selesai maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya bisa urang di pen dadah pen
gampungnya ada kaluhur urang ditinggalkeun neuk ku batu ka rumahna malaikat ngarapung set selesai tugas ya cek aja pengen aing paeh teh aya nantak ceng di abah paeh we abah kos wali bae nyoga paeh lain wali malaikat bisa raek bolong bego geus daraek geus ucap tetaneun ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharep paeh kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh malaikatna pamit teu geus sarua abah pun paeh abah wayahna beulem sanggeus tadi beulem tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngegelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu tah hos pae otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna pae belum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun brung selesai maha kawasa Allah ngumpulkan debu-debu tersebut dihijikeun deui plak ditanya hei pulang cek Allah kunaon mana ieu make jeung hayang dibeuleuh haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abeh abdi geus disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu oh cak Gusti Allah ai sieun-sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus banyak pede teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae eta tutung di dunia tutung di ditu bakal sana ibadah ya Allah ya Rabbi gambaran sieun tama ulah dituturkeun kos kituna geus sia wasiat deui ka anak pamajikan ngadenge ki uci cek cenah dihampura abah mun paeh beuleum nya sia menjadi budak lain tita nurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeu di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeulem atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah hudang dipenting ya cak kiai cenah tahajud mangke di jero kubur makan caang batur-batur harees urang hudang geus kieu bae mata geus kitu tah mun teu kuat-kuat amat ngopi kopi na ge lain ka sungut cot ceceran ka dieu ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup kadinya hayu sawak lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeulem sanggup diajurkeun diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geurage wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung-embungna paksakeun kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kali atau 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus teu kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer hai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana
ieu mah pan Aisyah masih asal si embar ada nyingkap bae haju bae. Aduh tah budak putih amat. Jalain deui jeung nu di imah ya kana teh. Ieu mah rada aduh tah hanjaka cak teh atuh. Rada kurang kaluhur saeutik. Sia mah kos kitu tolol. Sakitu geus kolot goblok meureun teh mah. Halo mun aya nu susuna gede. Wah, haju rada mentok saeutik. Haju rada nyingkap haju bae pan. Aduh ampun biasa. Haju bae kolot tinggal kolot. Sweet. Anak gua nu beres. Kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel. Leuwih jero tah mah tuh. Nah iyalah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang. Nu mantak aya waliullah disebut wali so teh loba kasieun. Geus kulantaran loba kasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho. Di ieu anu henteu besi Allah teu suka. Ieu henteu loba kasieun. Mantak cek Gusti Allah sia loba amat kasieun. Jadilah kekasih aing cek Gusti Allah. Ieu urang cabrek-cabrek bae mah. Ieu dihakan, ieu didahar, ieu dilebok, ieu diberkat. Kuari geus culak-cilik bae mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal. Emang bangsa orek koros mah kos kitu. Orek koros mah. Ieu aya orek koros, aya orai. Ngan kadut aya orai. Tah sieun di urang. Dicoba kuari introspeksi datang ke imah aing geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempan. Nah urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah. Almarhum Haji Jama, almarhum Hajah Nuryati, mal kebeli almarhum Haji Pendi, almarhum Haji Bahri, almarhum Haji Fatin, almarhum Haji Rusdi, almarhum Haji Hamid, almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebel deui almarhum Haji Supendi. Seperti eta lah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge. Mudah-mudahan ku ayana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi. Ingat aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas, lepis dipake paeh teu make lepis, jubah dipake paeh teu make jubah, polisi pake pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi, priwit gitu menang dibawa TNI ge sarua teu bisa make roreng, bupati teu bisa make setelan safari, presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun. Aduh, masya Allah, kareueut asal. Mobil ambalaya, imah mewah, harta dan lain sebagainya. Urang ngan mawa boeh doang, selusup ka jero kuburan. Minha khalaqnakum, titane urang didamek. Wa fiha nu'idukum, dikatane urang dibalikeun. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, engke ti taneuh urang bakal dihudangkeun deui. Masyaallah karim, asal ti taneuh balik ka taneuh, urang cicing di taneuh, engke hudang ti taneuh, digiring urang ke ka mahsyar. Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring. Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza. Tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna, tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna,
tukang rebab bakal dibarengeun jeung rebab. Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh tanji teh tanji. Ini gua trompet. Jago paling ngundang hujan. Ta eta bakal dibareng-bareng ke kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu. Ini mempermaksiatan. Nah, bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dia tah. Di dia, masya Allah kari. Haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah di panggul. Nu maling mobil aya ngajogrog titah di panggul. Narada ge siksa. Nu maling embe titah di panggul. Nu maling kebo di panggung bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah sakarung goni malulu pinuh di hulu karung goni geus aing mah dadah pendek ya karim ya Allah ieu kudu dipikir kurang ditapakurana inggis biasa. Sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba, seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna. Urang ge lamun resep nasbeh tasbih dibabawa ku urang tasbih rusdi bakal lobo tasbih melulu bahkan tasbih lagi ngagebugannyana atuh aja lain dipake pantah tasbih pake. Nah iyalah hati-hati orang bakal paeh pasti asup ka kubur amal milu. Urang kabita lamun nyaritakeun jelema ketika osok tahajud penting kan tahajud tilok berang aya gaji pedi tahajud jam 7 tuh paling tahajud kodoan. Nah iya lamun sore kurang hudang penting jam 1 jam 2 jam 3 tetep caang di jero kubur saat batur penting lelap kurang hudang dibere caca tahajud da 2 rakaat 5 watt lamun 4 rakaat 10 watt lamun genep rakaat kos Haji Pendi tanyana aya genep ngan teu husu pareum. Hari genep gue udah bukan pareum kebakaran. Nah kos gitulah ketika kurang bisa ngajembarkeun batur saat batur susah batur teu dahar bebeja ka urang bere batur minta tulung ka urang bantuan batur kan eta jembar hatena masya Allah. Hei jelema Haji Pendi kula ieu naon kitu ngaranna ti kamari candar tita kusaha sia aing mah teu ditah geus sempit bakal kuburan Haji Pendi atosna ce batur kasusahan na ditah kusaha torol teh coba aya deui henteu di kos kitu mah diceramahan pugu batur keur lapar ceramah iya sempit bakal guru gitu. Assalamualaikum salam duh anak kula kemajikan tedahar kamari pai gican boga ngaji kira-kira cukup untuk segantang gitu tak kudu dah segantang nya yakin Gusti eta duitna 1 juta bu lega kuburan lega ngan moal ieu geus carita lega tuh ngalegakeun batu yatim piatu fakir miskin naon kebutuhan batur lega kurang bisa ngalegakeun batur lega kuburan urang. Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma wasi' qabr muga ngajembarkeun tuah Gusti ka kuburan pula doa Kangjeng berarti jelas loba nu lega kuburanna. Nah di tiis di jero kuburan teh aya ASEAN. Nah iya bisa nyaungan jelema nu ibadah urang nyeun masjid ka Allah nempelkeun urang di masjid
bisa ibadah tenang jelema ka Gusti Allah ku gara-gara urang nyumbang. Panas teu kapanasan, hujan teu kahujanan. Bahkan urang siap meuli AC, AB tarariis. Nah ieu duit-duit urang nyenangkeun jelema nu keur ibadah ka Gusti Allah. Nah, urang di jero kubur tiis sebab batur tiis teu kapanasan, teu kahujanan ketika ka Allah. Nyenaheun kan? Ya Allah, ya Rabbi. Haji pendit tah bakal tiis sebab jana meuli kipas di ditu di masjid jana. Nyana ge tah. Jadi jelema kan katiisan, kuari kipas apa macet di jero kuburanna. Listrik apa Nah iya bejana nangnya padahal mah nang Haji Rosidi. Aduh. Di aku kujana. Kana nu batur ge di aku kujana bae. Ieu mah dua kelipatan ieu mah bohongna. Nah, ieu lamun hayang caang kuburan urang tahajud, hayang tiis masjid, majlis pondok pesantren, lamun hayang jembarkeun hate-hate urang. Kunaon cenah kieu lain ku harta bae, ku ilmu, ku wawasan, ku nuduhkeun. Pokona jembar hate jelema jembar jadi jembar ku dunia. Nu butuhna naon? Butuhna ilmu bere ilmu. Butuhna wawasan bere wawasan. Nah, misalnya kieu urang, Maji, ulah belajar dagang nih Maji. Ayo. Maji naon kalian? Karung kekena. Ayo mesti belajar ya tah. Ya, ieu bisa ngajembarkeun batur kan? Nah, ayo maji. Maji dagang karung untung bae ta rugi? Rugi. Jadi ini gugur kieu cara dagangna sia. Mun ieu karung hargana 200 nya, jual ku sia 150 tereh ge. Rugi. Aduh makana. Ulah guguru kanu kos kitu teu beres. Nah, keun dina urang aya guru ekonomi kanu jago ekonomi. Cara-carana geus kurang kagambar jaheu, urang ge jaheu kaharti urang. Lamun urang nyaritakeun karung guru kanyana puyeng. Bangkrut mu aya bangkrut. Duh, nu kamari aing ambalayah ya. Urusanana sagala bajidor. Geus puguh meureun nu mabok, nu zinah, nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa. Datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina duh aing berubah ieu lah. Tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkeun perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teh karasa ku sorangan ieu. Anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nya nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu apa nyandung deui we kagok ieu eta dipikir kuari ieu lain lalagaan hirup teh horeng Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ieu aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing aing jadi jelema teh kuari aing ge hebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya tuh sia maka karakter kitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah suka jusieunnan karakter kitu bae ge
atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna siapa sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha rangdan nu teu boga salaki saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh aju aing meureunanan nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunnan tu keneh pergaulan umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuhan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 dimonggo ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula udang jam 2 jam 3 lalagaan hayang udang bae heulanan ulah waka ibadah udang ngaroko hese deui bae heula sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah dek ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat dek dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran ka dinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru ieu kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho wa isuk wa pageto sia can berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mujizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah nah ieu khususna jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh kumaha ieu teh Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh
fassalnahu ala ilm kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'an teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa, caritaan meme Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam masyar, baas. Sabada baas teh engke bakal digiring masyar, di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus kabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sakali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Fassalnahu. Kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum. Dimimiti hukum nu wajib, datang ke hukum nu haram, hukum nu sunah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin. Kanyahoan tetelein jajadianan. Nyaho kaula rincian Al-Qur'an nuku kaula ditibakeun dibikeun ka anjeun Muhammad sampaikeun ka ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Qur'an teh caritaan-caritaan hukum, kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula, kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah, nu teu nurut ka Allah, nu disiksa ku Allah melalui angin, nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali Mekah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di. Janji-janji Allah. Anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bedakeun Muhammad. Kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula je aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge. Nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi yu'minun sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen. Geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh dek jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang dek dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasona siadek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya Islami yo geus aya dina Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim ayat di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh endek neangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum
bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca tiupkeun ka batu segede pop mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dah ujiana mun teu ngudag jago udah nek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup Yahudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia udan teangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godok lain siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago dina Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayat baik walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat tu jaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim urang membaca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang dek carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak al hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia aju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon ge sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an
hudal liqaumi yu'minun sok lagi bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang namun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadzun mutaradifatun bima'nan wahid cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud mah lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling mantek eta kos kitu teh ngaranna alfadzun mutaradifatun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadangina padahal eta teh garong bupati korupsi bupati garong gubernur korupsi gubernur garong tapi urang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur urang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah woi gubernur urang garong tah urang kadadar rada asup hah garong masya Allah ngagarong nu satu ngagarong urang emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadeudeuk kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim di dinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pamerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu geus itu bae sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teh berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia tun teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tante coba curug sia dalan kasamawarkeun
ulah samar kembang api be ulah kembang api rokok be rokok melentung nyeri dah siap dan teu ya lain gitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae nu geus bang geus anu ieu mah kaharepna mah teh kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad aja jadi diteluh mendingan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun disupae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati gitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun tan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan itu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit teh lepeng sama sakali henteu bae geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden bela presiden urang teh Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugus sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu masyaallah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya na sabaraha gaji bupati alam tan teu nyaho urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka surga kajen nyana ditu nu hebat make dasi kana neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok kitu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisata mah asal geus tangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake ka deudeu bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 itu bisa ka mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tungtung apang bocitan guru blon teh guru aduh nah mun carita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia carita pinter ya mah bongan teh jadi inget betungtung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India
langsung dibere gelar doktor saat eta. Masya Allah, boga gelar doktor Gus Dur di India. Lain alagaan bereta Gus Dur seri bae. Begitu nyana ka jero ngomong ieu nakanan asisten. Saya udah dokter nih ya. Gus Dur kos gitu. Ada presiden silalagaan keneh bae. Jangan sembarangan udah dokter nih. Eta keistimewaan Gus Dur. Sebab naon? Nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh, nyaritakeun tentang tokoh, nyaritakeun tentang filsafat, budaya dan lain sebagainya. Kagetin tokoh India, kaget sehingga diberi gelar doktor. Nyana boga doktor di India. Begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor, teh Gus Dur mun Haji Pendi. Kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan. Teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter, teh padahal sahnya nama didoktorkeun. Masya Allah. Pulang. Dek berangkat di Perancis kan langsung ke India. Perancis ke India. Begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur, ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot pilot kepresidenan geus ngareos ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Gus Dur teh pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini ya. Justru Gus bagaimana supaya selamat. Gus Dur teh tangga bagi kabeh geus nyarekalan Gus Dur. Said Agil geus nyarekalan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakeun Said Agil. Tiluan nya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ini ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut. Pilot geus tabrak saja. Insya Allah selamat ke Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit, 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan. Eta teh aya kiai cek pederopongan pilot. Aya kiai pakai jubah. Cek kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teh pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung eta lah tadi menang gelar doktor nanya kos kitu. Balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceri katur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid, dokter nyana. Aya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat? Begini, cek Gus Dur teh makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah, makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya tabatur mengadoa kos itu.
urang ge mantak naon ya Allah ya Rabbi salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae ieu mah supaya leuleus lah nu kolot ja abdi makhluk Gusti nu kolot makhluk Gusti tak mandek dipaehan mangga deuk wae mun kadengan ku nu kolot bolon ngadoa teh kos kitu ya Gus Dur Masya Allah nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat berartinya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual aset mana nu dijual encan nyarah pan di rakyat mah emang kiai lain rakyat lah bawa omong sia suka juga aing tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu deuk kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana urang kan bagian negara ibu pertiwi ya Allah ya Rabbi nah iyalah Quran cak Gus Dur hudan wa rahmatal liqaum yu'minun ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman asal urang na bisa bae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Masya Allah urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti aju abdi kuli duit teu nyangsang bae datang ka kuari can boga imah Gusti coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun abdi deudeuhkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya ke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol cak nya ulah loba ngomong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu Masya Allah bari urang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan itu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an
Caknyana Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei, aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh aya nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar-kupar Mekah ila tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantak jalama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wila tepati ngadagoan nyana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing mah Injil bae sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah du iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah merintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh gitu awakna di mana susuna di mana budaya model gos kaya itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab ceukna kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju
batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadar teh nu kos karar itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakai aneh berkeliaran di Tangerangnya Ki Haji pakai sorban pakai kopiah pakai jubah waduh bisa tukangeunana momonon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandungnya masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantap nyana cang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cang cahaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kaharepna wallahu a'lam ieu kan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet ya, geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet, geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, lihat ya. Gitulah amarita kejadian. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya, kok sekarang itu. Iya, kakarak dalam negeri, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan anak terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya nu ka Eropa nu ka Amerika wallahu a'lam kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu komo di ditu mah ieu keur perang terus perang nyana ku ari keur ngibarkeun bendera Yahudi ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan urang ge dakwah terus-terusan terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani dakwah Islam ke dakwah urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas urang mayoritas tapi seakan okos minoritas aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun teu make Al-Qur'an. Terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ke mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah. Mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris. Dakwah keterlaluan ISIS. Ndeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah urang hirup di akhir zaman seperti kieu tetap urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min teu nungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat sanggesa kiamat ke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna bahas idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl begitu dibariskan jaga di mahsyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad
Kangjeng Nabi Muhammad diceritakan ku penerusna para sahabat, diceritakan ku para tabiin, ku atba tabiin, terus diceritakan ku warasatul anbiya, ulama nyaritakan tentang isi kandungan Al-Quranul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir santero anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh, termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge karena penjelasan Al-Quranul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu, barang datang dina poean tawilan Al-Quran yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Quran, lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijauhan. Waduh, pernah janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneule kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sidro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Kuah ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad, diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim. Dek naon dina Al-Quran, urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusul rabbina bil haqq, nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna, di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil. Emang maneh ngaku pangeran? Gusti Paralun abdi mapan Rasul Gusti. Nu kuari disebutkeun naga Tritunggal. Eta teh tilu tapi tunggal teu arti urang mah nyaya tilu hiji. Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia, keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran, keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina, nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna. Jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa, tentang manusia Isa, itulah Kristen mah. Jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran. Nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang. Iyalah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq, nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jakcakeun lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul. Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan. Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran, jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim. Iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana. Horeng bener eta Quran teh. Kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad. Kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu. Kadeuleu kuari bendera para sahabat, para mujahid fisabilillah. Kadeuleu bendera aulia Allah, kadeuleu bendera ulama-ulama, kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah.
nyana lele pemandangan kumatanya na sorangan. Iya bendera Abu Jahal, iya bendera Firaun, bendera Namrud, termasuk tokoh-tokoh nukunya na dituturkan. Geus cuk cerek bae nyana. Aduh, oranganan bener eta Muhammad, bener eta Al-Qur'an. Aduh, geus gara hideuk bae kabeh Kristen geus gideuk, Yahudi geus gideuk. Kitu keneh Buddha Konghucu, Hindu kabeh geus gideuk, ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener. Uduh, lujag lejeg diri teh bangsa ustad-ustad teh. Wow, di hareupeun kafir eta ustad. Hei, para santri, ulang hiji kadinya kamal di neraka ka dieu. Siap cek kafir teh. Geus siap keur jadi anak buah aing. Sia malah digawe di pabrik aing. Mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia. Ceng tadi sia karyawan aing. Hei, sekarang sudah lain-lainnya lagi ya. Bos kesi gitu-gitu bos. Dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah. Kenapa lo dulu nggak ngajak gua? Pan udah bos udah saya ajak bos. Yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen. Gimana sih bos? Iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga. Kurang bagaimana? Udah bos, ono apa no? Itu mana? Api. Iya itu buat bos. Aduh, geri jasa. Nggak sekadar gitu ya Allah. Kapan ngejeng pejabat leluhurnya na? Pak Jenderal, ya. Lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua? Coba kalau dulu ngeresain gua mah jangan marah-marah melulu, jangan terlalu kejem. Coba unjukin gua, ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat, kredit jalan terus, kenapa lu nggak pernah? Tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja, bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot? Atau bagaimana saya mau nasehatinnya, bos, bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah. Ada ngedenger sama Ki Golkar lagi. Ya, tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya, Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus, saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ngikutin kiai yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu, bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jadi gara robel bae kosi unjil jeung secuplis kieu. Kocek. Geus teu bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya? Iya. Iya bapak ya? Iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak, cek Pak Bupati tuh tolong nasihatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasihatin? Kan saya udah ngenasihatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu Pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati, kuari mah ditangkap orang. Ini makan cerita di itu ya mungkin. Cerita di itu, nangkap ku mah ya mah dongeng di itu ya mah. Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsepnya na. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana, Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat, Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, tretok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siarah. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati.
ayo siarah modal siarah. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat bapak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung Pak. Nggak boleh Pak ya. Udah selamat tinggal Bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh, encan gubernur, encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh? Naon deui lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik saya mah. Dasar kanya honangan pabrik doang saya mah. Segala personel dia, supervisor eta mah pabrik teh mah kos kitu mah. Aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu na doang ye. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawahak, geus datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi. Ceritakan tentang perpolitikan nulain aturan Al-Quran temaka aturan kalau Al-Qurannya nyaritakan aturan-aturan politik kiai diceritakan, ekonomi diceritakan, budaya datang ke kami sebenarnya bil haqi kebenaran ngan kami nabae tengah denge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok. Untuk boga pengalaman kami mah yang ngadengikeun ge kiai anu tuh kami Isra nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos kararitu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng arti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi. Nah di dieu ye kakarak kuarimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga bije sia nyebut sok aing ayo gerak pae sia aing mah boga kayakinan aing maca Quran osok salat osok aing mah sarjan teu khusyuk ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya mahnya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah kajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat ye teh mah kiai uci teh mau sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teh wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teh wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat yeuh set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing rekas wani atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing pujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu atuh urang ge jaya aturanan Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kitab Gusti hudan nyana teh teu hudan masa neuk dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kitu maksudna mah supaya sia bala leuneur bae